khususnya kersana guru-guru orang sadayana, guru abdi, guru ibu, para kiai, para ajengan anu aya di ieu wilayah, urang doakeun mudah-mudahan marantana masing sarehat, masing dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun ilmuna, ibunya kaajengannya ibu resep kaajengan resep naon teh resep naon kan resep mitah kaajengan teh. Dan memang sarua di mana-mana je unggal abdi ditanya ku abdi ditaros jamaah teh ibu resep kaajengan resep naon resep mitah nyaah kaajengan nyaah naon nyaah perek terus entar katakan orang doakeun para ajengan teh masing saleha ibu asa ngadoakeun ajengan tara ala seri si ajengan asa ngadoakeun pak kiai tara asa ngadoakeun ustad tara kadece nu pertama ku urang kudu didoakeun teh lain Pak RT lain presiden tapi kia ajeng. Nah cenah Neng Nais make kudu ngadoakeun ajengan sabab sagala kahirupan urang di alam dunia butuh teh ka saha ka ajeng ka kiai sok urang tataan hiji-hiji jawab cingkompak tahlilan ka kiai nujuh bulan madep tah itu ngarora lamun teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan sakali deui tahlilan ka kiai nujuh bulan kamaotan ngalatkeun mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit sagala pangabutuh urang ka saha ka kiai ti mimiti lahir nepi ka ayeuna masih keneh ngabutuhkeun ka kiai Allah ya kadim sawewe urang digubregkeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun ka alam dunia urusan teh lain jeung RT urusan lain jeung RW urusan lain jeung kepala desa tapi jeung kiai jeung ajeng mangkana ajengan mah hese gantina leres henteu ibu masantrenkeun budak mang tahun-tahun di pasantren belum tentu bisa jadi ajengan betul ayeuna lamun RT aya RT supin teh mana RT ini si akang eta RT mana RT mah oh udah gini kaset Pak RT maot mah lain maot lamun Pak RT maot ayeuna isukan bageto bakal loba anu ngagantikan betul lamun RW maot ayeuna isukan bageto bakal loba anu hayang jadi RW betul tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng betul. Nah kumaha bisa kitu urang doakeun para ajengan para kiai guru-guru urang masing sareha masing dipanjangkeun yuswana dibarokahkeun ilmuna ditambih-tambih milik rizkina oge masing ditambih-tambih istiqomahna kada eta bisa anu ngajawab istri kadukung ajengan poligami eta mah Antahila kukusim abdi dipika hormat dan teramat spesial jajaran ke acara masing dibalas ke Allah kalawan balasan anu berlipat ganda ya Allah ya Rabbal Antahila kukusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gaya ibu-ibu anu lucu di cabangna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu Kukusim abdi dipika hormat
Santrin ayah, santrin ayah. Santriat ayah, santriat. Pemuda ayah, pemuda. Pemuda di paralih mana cicingnya? Eta pemuda unggul. Cing kena pemuda teh simpelna dihareup ngarah cenghar nu baligoh teh. Ieu mah dihareup budak leutik atuh barang hangsul. Ayah gadis, ayah gadis. Sebelumnya ibu izinkan Mais berpesan kepada gadis. Hei para gadis, jika kalian ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti satpam. Kenapa satpam? Perumahan aja dijaga, apalagi kamu. Terus entah. Hei para gadis, jika ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti santri. Sok sanajan buduk. Jadi itu ieu mah di abdi di Cipongkor rata-rata santri teh sok baruduk. Tapi keun bae euceuk santri mah buduk oge barokah dunia akhirat. Moal aya mubalik lamun henteu terlahir ti santri, moal aya ulama lamun henteu terlahir ti santri, betul? Tepuk tangan heula kanggo para santri. Ieu resepna ngaji budak TK teh ceuk. Dititah tepuk. Hei para gadis, jika ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti santri. Kenapa? Santri mah batur oge diajak ke surga, apalagi kamu. Benar teh? Berarti nikah teh mending kasan barokah oge dunia akhir. Insya Alhamdulillah. Teraskeun Bu, teraskeun. Masih kiat setengah jam, sajam kiat, 2 jam, 3 jam, nepi ka subuh, rek mulung rek nyiksa eta. Sada aja diteraskan ibu, orang bikin komitmen siap, orang bikin peraturan, hayu, hayu. Ya ceramahna hoyong ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia, atau napi bahasa Inggris. Tina pilihan kan eta mah. Rek nu mana cek? Sunda, Indonesia, atau napi Inggris? Inggris. Kan baiklah Inggris, siap Inggris. Saksanajan abdi urang saguling tapi dititah make bahasa Inggris, siap kan? Tong boroning bahasana kunci Inggris nage boga di imah. Siap Bu, siap. Kan kade ulah yang sedikeun cek. Dangukeun Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya teh, siap. Tong sari aja. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Indomie Sarimi. Benar ya maca, benar, dan disusarikan bos ya aja. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Ngarartin teh ya aja. Ngarartin teh. Matakan tong sok jajagoanan hayang bahasa Inggris da kuring ge teu ngarti. Mending keneh bahasa Sun. Bahasa Sunda mah bahasa yang penuh etik, penuh tata kram.
Ibu datang ke Jakarta, mati tetap makan tetap Ibu makan bapak-bapak, adek-adek, pemuda, ucing oge. Jadi pemuda teh sarua jeung ucing di Jakarta mah. Coba di Sunda mah Bu kasahandapeun jang geradah, kasaumuran gerak kasaluhureun gerak tuh. Beda-beda. Ibu ke Jakarta mati tetap Ibu mati, bapak oge, nenek aki-aki mati tetap mati. Di Jakarta mah beda jeung di Sunda. Ustad pupus, Ustad mati itu kan judulnya kayak bahasa Sunda. Siap sekali ini siap. Ustad nah, mantap. Sekali deh. Ustad maling halus, kamaling pupus sopan teuing aja. Kamaling mah sekali deh. Ustad maling koruptor koruptor. Siap Bu siap. Ustad maling koruptor neng nais kadek bisa neng nais modal kartos Bu kartos. Jadi menikahnya bahasa Sun. Mudah-mudahan dengan menggunakan bahasa Sunda membuat kita lebih cinta akan budaya. Amin. Ya Allah ya. Abdi ceramah mengalami dari Cipongkor mah biasana osok aya istilah lastu. Apa lastu? Lastu teh singkatan jam 11 nyatu. Enak ke 10:30 ya tong lilating setengah jam. Atuh da aja di Cipongkor mah bapak-bapak dina pangajian geus dibulak-balik silana teh. Make standar hiji bari nyanghunya. Standar 2 bari nangkep tuur tuh si akal geus nangkep tuur tadi. Standar 3 pan ngagubrag sare. Di ditu mah ari di dieu. Di dia aya bapak-bapak nu pangajian model kitu aya. Aya nu belah mana diurna. Urang leketek ku bedog. Lain aja nih resepnya ngaji di dia mah. Teu kunaon naon Kang ngaji di dia mah resep soteh lain jelema hungkul nu ngiluan ngaji teh. Jurig oge ngararaji. Ngan bedana jurig jeung jelema mah ari jelema resep cicingna dinu caang. Ari jurig mah dinu poe. Tuh seueur dinu panwek berarti eta teh jelema jangan nyumput. Maknya jurig di karopea harus. Di Cipongkor mah osok itu bapak-bapak teh, tapi di dia mah sigana mah sami di ditu ge pan di dia lah aja. Si Oce seserian kawas heueuh. Ibu ge ari waktuna ngaji mah kalah nonton tip. Nonton masal. Nonton si Adin mung katinggalan teh si Oce mah geus heueuh. Aya dede sok nonton aya. Parebut jeung budakna. Indungna hayang nonton masal. Anakna hayang nonton kartun. Ger pabogadel remote-na cek budakna tarik sis. Aya di dia ibu-ibu nu sok kitu aya. Bios abdi ceramahna tadi ja. Lain kunaon teu enakeun
kieu maju teuing nyari kana kaina. Aya tukang teuing ngadeleu. Abdi mah bermasalah detik ya, ruas dan ningali abdi. Pilih. Kurang India mah disindiran kan wajar teh ieu kurang India. Mun diajak pengajian alasan nyari sampean. Aku atuh cek. Kan tadi awalnya alasan aja kana tuur. Cing akur, cing a. Tecara kana nonton hiburan jauh oge kukurusukan eta jauh ge kukuru eta jauh ge kukurusukan. Aya di dieu bapak-bapak nu sok kitu. Ari kana dangdut resep. Kana wayang resep, musik hayu, aya sakitu aya. Ari kana pangajian hararese. Terus saja. Katakan bunga abdi milari kekompakan para jamaah sadayana upami dipilari-pilari ieu jamaah aya kana 5.000 urang. Aya teh 5.000. Aya aja. Itu mah kudu jeung buukna leuwih 5.000. Teraskeun. Masih semangat. Ibu hoyong lebet ka surga hoyong. Hoyong lebet ka surga. Hoyong maot. Hoyong maot teh. Hayang masuk ka surga ari maotna alim rek di mana jalan. Insyaallah dina wengi ayeuna rahmat Allah ku urang bakal katandean. Amin. Insyaallah wengi ayeuna ridho Allah ku urang bakal kawadahan. Amin. Kunaon sababna ibu dina ieu riungan malaikat turun. Malaikat turun. Lain Israil atuh. Rek dicabut nyawa ayeuna. Malaikat turun. Kieu turun aja. Pan turun caritan aja. Dek naon cenah Neng Nais malaikat teh? Rek nyabutan dosa setiap jamaah anu sumping ayeuna. Alhamdulillah. Dicabut dosa kabeh jamaah teh diceulimin. Diceedos. Dicandak sadayana dosa ku malaikat geus pinuh nyandakan dosa malaikat laporan ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rob ari ieu dosa jamaah sadayana kamanakeun Gusti. Cek Allah teh bikeun ka jamaah pangajian anu balikna ti heula. Acara can ditutup ku MC ieu geus balik tah bikeun kanu kitu. Geus aya nu euy can. Can alhamdulillah. Kade ibu mun ngiring pangaosan, ngiring mingonan ulah sok euih tipai. Bisi dipasihan dos. Ibu lamun hamil sok sabaraha bulan? Salapan. Lamun kurang ti salapan disebutkeun prematur. Bensin premium ah. Sok disebut naon ceu? Orok prematur. Eta orok prematur teh sok dilebetkeun kana naon? Kana open. Cek bahasa Sunda we ceu. Sok dilebetkeun kana open. Berarti sami lamun aya jamaah anu euih sateu acan beres eta teh jamaah prema. Kedah dilebetkeun kana open. Lamun nini berarti nini prema. Kudu diasupkeun kana obat. Kartos teh matakan teu kenging waka siap
Dina wengi ieu malaikat turun nyaksian urang sadayana. Nyabut urang sadaya anu hadir dina ieu tempat insya alhamdulillah. Teraskeun teu acan tunduh kita capen teu di capen. Ya 500 orang maka panitia bakal menang 500 ganjar. Lamun nu hadir aya 100 orang maka panitia bakal menang 100. Alhamdulillah. Ketika datang bulan Rajab, seluruh muslim di Indonesia bahkan seluruh dunia suka memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertarosan neng nais naha Isra Mi'raj make kudu diperingati. Sabab kang lamun teu diperingati bisi poh. Geus poho bakal teu nyah. Mun teu nyaho bisi katip. Bisi katipu. Panjaman ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa, betul ja? Contohna dodol jeung tai ucing. Dodol hideung tai ucing. Saruakeun atuh. Kan sarua jeung dodol jadi tai ucing ge hideung. Sakali deui. Dodol tai ucing. Dodol amis tai ucing. Astagfirullah. Saumur-umur abdi geus 17 tahun can pernah nyobaan tai ucing. Cobaan atuh. Iya si Neng ngagorong tai ucing hasyum. Ini saudara kali sampai satu ini ada tai ucing. Cobaan. Cobaan ulang harapan. Ta eta contona sarua warna beda rasa. Nah, Isra Mi'raj make kudu diperingati. Dina kata peringati aya 3 makna Bu. Kahiji aya nu gaduh pikiran, saha nu gaduh pikiran teh ngayakeun acara. Panitia penyelenggara eta nu gaduh pikiran. Ngorbankeun harta tanagi oge pikiranna kanggo nyukseskeun ieu acara eta nu gaduh pikiran. Nu kadua aya nu dipikir-pikir, saha nu dipikir-pikir teh nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu nais Kanjeng Nabi make kudu dipikir-pikir supaya Nabi emutkeun ka urang. Nah, make kudu dipikir-pikir supaya urang ngengkeun syafaat mantena jaga yaumil akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu katilu aya nu teu gaduh pikiran. Nu teu gaduh pikiran teh saha? Nu teu sumping ka dieu ca. Padahal mah cek urang pirage datang calik ca ngadangukeun hungkul leres teu. Tapi hararese da abdi yakin wengi ayeuna jamaah teh teu sadayana sumping ka dieu leres teu. Leres teu. Berarti eta teh keur gering hatena. Nu di dieu berarti keur cager hate. Alhamdulillah. Sekilas kisah perjalanan Isra Mi'raj aja. Sateu acan Nabi di Isra sinareng di Mi'raj ke. Aduh alhamdulillah. Atur nuhun Kang. Lain eta tadi. Alhamdulillah. Ini kode kudu dikodean wae urang dieu. Teraskan boleh teraskan. Satu acan Nabi di Isra sinareng di Mi'rajkeun baginda Rasul teh Bu dibelek heula dadana, diwasuh hatena ku malaikat Jibril. Diwasuh hate. Nah cenah Neng Nais make diwasuh emangna hate baginda Rasul teh kotor? Henteu ece. Kade bisi aya nu salah kaprah. Baginda Rasul mah manusia anu suci, hatena bersih. Ngan matak diwasuh teh supaya nambih-nambih kesucian. Jadi suci di atas kesuci, bersih di atas kebersihan. Sabab bade melakukan perjalanan anu luar biasa. Saparantosna diwasuh ku malaikat Jibril teras ditutup deui dadana. Nah cenah Neng Nais make bisa ieu ilmu na Allah lain
Allah lain ilmuna dukun, ieu ilmuna Allah lain ilmuna pejabat. Allah mau nyebut kun fayakun, maka nutup deui dadana Baginda Ros. Saparantosna kitu ibu, malaikat Jibril pamit ke Baginda Rasul. Cek malaikat Jibril, wahai Rasulullah, abdi bade widi. Bade ka mana Jibril? Bade menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wih, malaikat Jibril tadi menghadap Allah. Pas menghadap Allah, cek malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb. Nah, tugas abdi teh tos beres Gusti. Teu acan Jibril. Cek Allah teh. Teras naon deui ya Rabb? Muleng hendakeun tatangkalan di jero surga. Disamperkan ku malaikat Jibril, assalamualaikum ya Buraq. Waalaikumsalam cek Buraq. Buraq anjeun teh kunaon cicing wae? Jibril, kaula teh keur galau. Galau kunaon Buraq? Sesungguhnya aku menyimpan kerinduan yang sangat mendalam Jibril. Kasaha Buraq anjeun teh rinduna? Nyaeta ka Baginda Rasulullah. Nah anjeun Buraq hoyong tepang sareng Baginda Rasul, hoyong Jibril. Benar Jibril. Akhirna eta Buraq anu dicandak ku malaikat Jibril menjemput Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun Buraq ke alam dunia ibu. Masih kene we relas disabaran kali turun ke alam dun. Terus eta Buraq teh bertemu sinareng Baginda Rasul, mengucapkan salam ke Baginda Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaihi. Cing akur jeung leungeun atuh sakali deui. Geus kitu mah sadar we Buraq teh aja. Cek Buraq, hapunten Gusti, aku lupa, aku begitu terlena berada di hadapanmu yang mulia. Tak iya jadi pelajaran kanggo bapak-bapak, lamun istri bapak pagawana teh ngan balanja wae, ngan poe data we paket di Shopee. Sok aya nu kitu. Bujurna we Pak gaplok 3 kali. Tong tarik teuing karunya. Saparantosna kitu ibu, Nabi Muhammad naik Buraq, terbang we ka langit. Kumaha terbangna? Itu tadi kumaha? Bush. Luas wae. Terbang. Malaikat Jibril sareng Baginda Rasul naik Buraq, terus liren saur malaikat Jibril. Liren Baginda Rasul sok netepan heula 2 rakaat.